kalayan dieklongkan ku Mang Gedor atarpiwa Gedor baris ngidang ngalakuankeun dina jejer pamanan rasa ngalalana wilujeng nyakseni keprok heula tuh ya keprok heula Cik mau urang subang mah somango eho sa selfie we cik lo lo Bismillah kecap pewitan audu eta nu pardu perlu kurang di estu sampurasun dulur hampura badaya satyacana sim kuring minton ieu seni pantun nanging begituna mugi agung cukup lumur jemar hampura anu ditedak pilih melengkung bekas nyalahan atanapi dicaletot omong kisoledat bahasa eta maklum sim kuring jami biasa jumlahnya tungkul tempat kaluluputan angdah tempat kalepatan nanging tina kituna urang maksakeun wae ieu seni-seni teh muga sing nganjung sing apanjang apunjung sunat mugi walijung dihari amin ya rabbal alamin. Ya lama leuwih alam manusia tak maning paling tua Bismillah sarupani
dipatikeun ageng anu disuhunkeun singetna kaibu karamat cenah Aing saindu anu teu ngadu karamat nu teu lain bae kaibu hawa karamadang ka Gusti kawali ka Allah ka Rasulullah kadulur kaula nu opat ka lima pancer kadulur kaula nu genep ka tujuh pancer kanini ka aki kanini para jibatin aki para jibatin anu bisa ngarupakeun anu bisa naikakeun anu bisa nimbang kana kasalahan kaula nada aku Bilih aya nu kakurung ku wangunan katingkeun ku papagerang atin caku tatapaka tak gulungna kalisungna bilih aya kain papupuhu kaso pacomo-como nada aku Amin sun kani Mas Ripu Haji Dayang Sari nulingi di bumi suci nulingi di wawangunan nulingi di lebat pawon kabeh punya paralu Lulurung tilu ngabandung lalang dua dikipas di sarang tengah-tengahna jog anjog ka Padaleman iis jalan Mamaruan tilu sapapuluh dua sakarupa hiji eta teknis nada aku urang titipkeun tetepkeun cenah buah khususna warga masyarakat ini khususna pangarsa pamahaja di luhur sausat rambut dihandap sahibas gampang tigigir di tengah Gusti Maha Kagungan titik bakal murid bilang bakal kanempuhan kasana para kaluhur sadaya kaula siseuin cukup Adam Hawa dibunkeun salamet-salamet nugrah mulia ratu manusia ratu sapaat wali bumi nada aku ya Kapoe 7 daun 5 bulan 12 negara tunjung sampurna di suluhan komandapun di dahang di amparan disaratangan anak di bawah gunung ngaliwat buka hayang dilarang kontil nyakui ngebagi diajar ngidung nyanyi hidung mencerita pantun ngaguar apa heula arek dilarang kontil kudu kabeh urang amit sun ka aki darawalet tumukus di Pajajaran amit sun ka sang ratu kuncung putih numantun di Pajajaran kabeh punya paralu amit sun ulah arek madawa kana raga ulah rek ngabadi ka
Bang Eyang Haji Gegeti Laci Hidung Subang Mah Jadi Kusuma Cideng Subang Mah Buyut Lemah Lama Gusti Pangeran Surya Negara Mah Buyut Jagatawa Dimas Pangoregan Mah dalam gordah Eyang Dipati Ukur ama Eyang Kalupakan Jawa Mah dalam Rangga Dipa Sakari Kusahur Subang Syekh Abdul Muhyi Saking Pamijahan Sultan Agung Banten Prabu Giang Santang Saking Godong Suci Garut Mah Jaya Perkasa Saking Dayu Luhur Sunda Syekh Abdul Manap Waliullah Karhun Bandung Mah Buyut Kewusantan Saking Cirebon Dimas Ratu Ayuban Saya Saking Cirebon Syekh Puro Saking Kawal Jakarta Mah Prabu Tajimaya Saking Gunungnya Pangarsa Sultan Agung Kudus Pangarsa Sultan Agung Demak Pangarsa Sultan Agung Mataram Sakuwangi sapuluh kali sesepet wangi lebarna tabe pun nyaparang pun sapun kamaha agung ka Gusti nu maha suci Gusti pamuntangan beurang Gusti pamuntangan sajatini ngapati hurip sajatini kalangeungan sajatini pun sapun awigna astu parangin kabudeur karubuhun kakarubuhun lamenta sejarah kula amit sejamipi mundur tinuh pun sapun kasapun dulur nu sarasa jeung sasuma khususna Tatar Purwakarta Jembarna satanah Sunda tampergeun saripatina tanjurkeun awuhanana tanjurkeun
disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunia. Sedangkeun pangarti titipan ti Gusti. Pangabisa titipan ti Maha Kawasa urang teu kudu ngaboga jeung mibana tapi urang dipibandaan ku Maha Kawasa. Paharalun narutus gunung Palias narajangan. Ingis nembrag pasilung kawinnya wadah tutung biritna. Manusia milari kipayah sacarana. Atuh di dia hampura wae ka para ustad ulah rek nyawan. Ka kaum santri ulah rek nyaci kana pintelan ieu seni nu dicanak Imam Ayi anu sepi ku pangarti ngahibur ukur kawani. Manawi kumaha. Nanging sugan aya nu kataji kudu manis model abdi. Eta mah anu manis. Oh, aku teu muji sorangan. Ieu mah muji sorangan we cenah cek. Atuh sia mukuringan ukur milari sasuam nasi. Jeung mintonkeun seni nu penting urang teu korupsi bisi asup jaruji beusi nu akhirna dibendon eta ku Sang Ilahi. Hampura kasadayana kasindir kudu wayahna. Malah mandar ieu pantun aya hikmahna pikeun budak orang ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina padahal aranjeuna asli urang Sunda. Anu kudu boga rasa jeung rumasa di banda jeung mibogana ieu seni Sunda. Urang kocap kacarita di hiji nagara. Nagara tatanan Kasundaan. Nagara anu keur mejehna subur makmur gemah lipah lojinawi teu kurang sandang lan teu kurang pangan. Ceuk paripaosna nyaeta nagara udah ngupuk tanahna ekek sandane payus tus panter pantes lamun didamel ieu nagara atrapi karato. Mudah-mudahan di Citalang Wasing janten dina pancuran emas. Naon aya pancuran emas teh? Ari tanah pancuran emas teh nyaeta dicicingan aku kaum santri pasti bakal tobat sadayana Kang Maha Kawasa. Dicicingan kaum dagang pasti sarana. Dicicingan kaum buruhan teu daripun. Dicicingan pegawai negeri mudah-mudahan sing ega naik gaji. Atuh dicicingan ku ade-ade mahasiswa-mahasiswina sing palinter sing balanger sing balager sing salinger. Tapi itu ay pantun kiwari mawa ngamuhuna aya cenah bahasa bisi jeung visi teh kirah jelas Laras bisa luyukeun. atuh di dieu nagara keur mejehna bolong jalan ka gedong nan jalan ka humana lalu cir jalan ka cai pucuk kawung keur mejehna mangkung kalapa keur mejehna ngajajah sayuran meninggal umum balong teh aya di kulon tamang teh aya di weta. Ieu nagara Kasundaan nyata anu nyakrawati ngapahudeun tata aya sanes nyata Prabu Dewa Niskala. Ari Prabu Dewa Niskala teh nyata putrana Niskala Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana ramana teh nyata Prabu Linggabwana anu harita perang zaman bubat cenah. Nuju bingung teu bangih tungtung susah manah taya sudana. Margi selenting bawa ning angin kolepat bawa ning beja-beja pa beja-beja ceuk nu bisa dipercaya. Nyaeta aya anu ngadegeun pasantren di tanah Kaler. Anu dipingepin nyaeta ku Syekh Puro. Lawan kagungan seueur pisan muridna. Di zaman haritan
genis kalawastu kencana oge parantos ditutup ya pasantren teh nanging Kumaha eta? kaparigelanana Kumaha eta? ieu Prabu Ki Gedeng tapa anu ti Japura anger wae ngangkir nyetak Syekh Guru anu ti negeri Campak mun jual mah Vietnam bener wae Laras pisan eta. Nya pamiajeun. Dedak teuing ataba teuing ngaleunging ampun teuing Ari Prabu Niskala kagungan putra Sabaraha hiji. nyata kakasihna Raden pamanah rasa alias Jaya Dewata Eta namina. Ali Jaya Dewata kagungan istri Saha Api Parameswari anu kahiji Nyimas Dewi Kentring Mani anu kadua Nyimas Amat Kasih putra Ki Gedeng Kasih urang eta istrina kadua. kunaon cenepang aditika ya putra wajah putra pamana margi ujalanan politik sieun beunang nyaeta nagara aku negeri anu sanes wae janten ku anjeunna rek disajajarkeun kapupur mah can pajajaran nyaeta Galuh sareng Pakuan keneh Laras pisan kapupur. nu akhirna palaku gantawang tikang cuma ketika jauhan asep anak ini anak Raden pamanah rasa Kumaha kasep papayun. jika nak diheula den menak anak ini anak ama ayah badan tenegeuna sugan jeung sugan ngahartos ku hidup ayeuna Papayun kasep satetap. ampun teh ngata bating ama sumangga gerepok nyarios prak nyarita kalau jantan putra Nah, eta ulah ini sidang silota. jika atuh cenah ama bade aya pikreseh imbalan naon ieu Raden menak anak ing anak ama jadi di negeri kaler tatara Sunda tatara kaler aya anu ngadegeun pasantren di kampung kuge ku eyang hidup parantos ditutup ngantala heula ku hidup ulah gampang ditutup sakira ajaran eta sae teraskeun cenah anak sumangga cenah mah ke daerahnya tuang ngaputra angkat maka gitu heula Raden tong moaga burung usuh amarek pepeujuhan heula sabab lamun kaditu pasti katohian ku masyarakat yen aya nyata salah sahiji urang karaton anjeun kudu ngalalana nganggo pakaian jumpang campur sareng digentos nami anjeun janten jaka kegemingan Eta gerak wayahna. sumangga cenah mah hatur nuhun laksa ketika bingahan salajengna ieu Raden pamanah rasa hoyong disarengan nyata kuki paman Patih Ki Purwakali alasan paman Patih Ki Purwakali teh atoheun pisan cenah majarkeun bosen jeung kalubar di karaton jika ayeuna mah calukan wae Mamang Patih Ki Purwakali den paman kadieu sakenap cenah paman Si papayun boblong batang kulit bedong lilipitan paranti tumilah boyan Ulah. bulu hidung meni untuy Ulah. bulu keleng gereper bulu bujal meni ramai sok dipake nyayang kadang itulah paman Patih Ulah. bulu irung atana pilihan irung meni molong moncor mantang moncor ladak dua Ulah. Eta nya pangamungan. ampun cenah Den sumangga kasep menang hayu cenah jeung ama urang ngalakona tapi ama atrapi paman bade meupeujehan heula ka salira Eta peujeun heula. sabab airek jadi raja mah kasep hiji kudu leuleus
jejen liat nali luhur kandungan lair Aisyah anu kadua dituna asak hampuraan eta oge hidup lamunik jadi raja kudu miyuni kemang anu kahiji leng bara